ilmu silat birawalaga anu kacangking ku dirina. Sanajan panarajang teu ngagunakeun pakarang, tapi angin sameran panarajangna nambah kuat kana badan lawan, nandakeun panarajang anu dibarengan ku kakuatan tenaga lapisan. Jakawanara bisa ngerti ilmu silat yang digunakan ku anjing lawan, itu bisa dianggap enteng. Waktu panarajang lawan datang, jirim Jakawanara ngacelat pindah tempat menggunakan ilmu pancering bayu digabungkan jeung jurus wanara tandang palagan. Sunghyuk celat los ningali Jakawanara geus pindah tempat. Harita kicenggala si jam paling gaib celati nuturkeun jirim lawan anu ngacelat pindah tempat. Sedangkan Jakawanara sukuna kakarana pakang lemah. Kapaksa harita Jakawanara ngabundung panarajang lawan ku sapasang leungeunna. Bantrokan leungeun anu pada ngandung kakuatan tenaga lapisan, harita lumangsung. Sok keras dari deug Jakawanara jeung Kijenggala ting dari deug kadurung mundur ka tukang. Meh dina waktu anu bareng harita duanana merancuhkeun di tangtunganana. Kijenggala kerung bari musirkeun perhatian kana dilawan terus nyarita. Kakuatan tenaga lapisan lumayan oge Jakawanara. Bisa ngimbangan kekuatan tenaga lapisan dewek euy. Tapi si lain kudu ngarti Jakawanara. Dewek saukur ngagunakeun sapalapat bagian kekuatan tenaga lapisan. Hartina ieu tarung cada naon Jakawanara. Kalah kumaha oge ilmu silat dewek birawalaga leuwih punjul batan ilmu silat selain deuleu. Buktikan ku Andika. Memang ilmu silat Andika lebih hebat ke Jenggala. Deberan saya kene si lain bakal dibuktikan ku dewek. Urang teruskeun tarungna sakurangar. Kijenggala si jam paling gaib maju di nerajang. Kacepatan gerak jeung kekuatan panarajangna leuwih dirunjatkeun. Sanajan Kijenggala si jam paling gaib teu ngagunakeun senjata atawa pakarang, tapi sapasang leungeun jeung sukuna pilih genti ngalakukeun gerak panarajang ngarah kana anggota badan lawan. Jakawanara ngimbangan kecepatan jeung kekuatan panarajang lawan. Sunghyuk panarajang leungeun katu Kijenggala ngarah kana dada lawan. Dituturkeun ku tajongan ngarah kana kekempung lawan. Orokaya Jakawanara ge teu kapalingan gerak harita ngagajlem ka belah kenca jadi aya di belah katuhun badan lawan. Sunghyuk gejleng plos. Tapi Kijenggala bangun anu teu mere kasempatan pikeun lawan. Pikeun ngalakukeun panarajang balasan. Jakawanara anu aya di belah katuhun badan lawan samemeh ngalakukeun panarajang balasan geus dipiheulaan ku Kijenggala anu ngalakukeun panarajang susulan. Mangrupa tajongan kana iga burung lawan. Rikat Jakawanara ngabendung tajongan lawan ku suku katuhuna. Sunghyuk keras. Tapi geseh waktu sababaraha detik disanggeusna tajongan dibendung lawan, harita Kijenggala si jam paling gaib nyusul tepus ku panarajang susulan. Panarajang leungeun katuhuna munggus nyusup di antara celah longkrang anu kosong. Pereupna ngagedor dada lawan geus teu sempet disingkahan jeung dibendung ku Jakawanara. Jakawanara ngagero kaget mainahan ka nyeri saterusna ngadalik deug mundur ka tukang.
Kicengala si jam paling gaib mancu dina tangtunganana bari merhatikeun kanuji lawan. Karasa ku cucuin sia. Amisti sagedoran pada dewek karena selain juga mana. Selain kudu ngagunakeun jurus anu leuwih ampuh juga mana. Selain balanga saeutik we. Beut jadi nyinghrep ka tukang sia. Jakawanara ngancukeun di tangtunganana. Bari musulkeun panetepna kanuji lawan. Jakawanara tos cerita. Andika bakal ngerasa geus menang angin. Pedah geus bisa ngasupkeun panarajang kanuji lawan ke jingala. Sagadeung deui giliran panajang kuringan bakal kena utamaan Andika. Ya. Ngomong sia asa buktikeun ku si lain. Mun heueuh mampu ngasupkeun panarajang kanuji lawan sia. Sor. Si lain aya nu maju narajang jakawanara. Dengan giliran kuringan bakal maju narajang. Tada ke jengala. Yorela curung Jakawanara maju narajang. Dina mangsana narajang pikeun kecepatan gerak kagunakeun ilmu panceling bayu. Sedangkan panarajang ngagunakeun jurus wanara tandang nyaeta jaka jurus wanara tandang palagan dikombinasikeun jeung jurus sagara pangluat jagat. Kicengala si jam paling gaib rada kagetan oge ningali parobahan tata gerak jeung kecepatan panarajang lawan. Kicengala ngagunakeun ilmu panginteng badana mangsa nyingkahan panarajang lawan. Sirina jujurlatan di antara runtuyan panarajang lawan. Antukna dua cirim jadi ting cuelap teu beda ti kalangkang we. Memang sunatarung tetela lain seukur jadi perhatian ki warangkas jeung ki hambara katut guntara wungkul. Harita manintin jeung mampu pada kaluar ti jero imah ngaliwatan jalan tukang. Saterusna digigireun imah harita ngusulkeun perhatianana ka tempat lumangsung tarung. Bari merhatikeun kana lumangsung tarung harita mah empuh nyarita ditujukeun ka maninting. Aduh, anu keur tarung mah beut jadi jojelatan kawas kieu teu beda ti kalangkang geningan bangsa istri. Amoin, mama jadi sarua ieu teh. Untuk biasa mastikan anu mana jirim Jakawanara, anu mana jirim lawana, anu ngakukeun kejengala si jam paling galib kaya pangarsa istri. Jakawanara jeung kejengala masing-masing pada ngagunakeun kemampuan ilmu panginteng badana mah. Ningali kana kaya seperti kieu mah, bawa kejengala si jam paling gaib anu bakal unggul mah. Ngadengi manintin nyarita seperti kitu, harita mah empuh ngabantah dina jero hatena. Putri harap Jakawanara alias Jaka Sinanging tepikeun kadirubukeun ku anu dilawan. Harita mampu gancang nyarita deui. Ari juragan istri. Urang mah teu gedah main tebak-tebakan sagarupi pangarsa istri. Da urang mah sanes jago silat. Salaus tadi Jakawanara kemenangan ku panajang lawan. Eta mah acan tiasa dijantenkeun ukuran. Kejengala bakal mampu ngukulan ajen pangantina Jakawanara. Sanu telang malah kejengala anu bakal kasoran eleh jajate jadi pangarsa istri. Geningan mama basiga anu mihak atawa ngajengukeun ka Jakawanara mah. Bangun anu teu mikeun mun Jakawanara tepikeun ka jajaten ku anu dilawan. Siga anu salang pangku kasal pangasal rupa ka Jakawanara. Padahal dekat kalian dulur apaan si imah ka Jakawanara teh nya. Soal sanaos eta Jakawanara teh sanes dulur emak gitu. Namun hari mana tetep ngajagokeun Jakawanara pangarsa istri. Naon margina? Margi eta
ayaan anak pangarsa nu mulia mun caroge pangarsa istri anu kantosna oge kanggo pangarsa anu mulia mah eta Jakawanara kaetang jago anu biasa diandalkeun kemampuan dirina kitu ari pangemut mama pangarsa istri arti goblok oge eta cerita anti mampu tina nya da sok sanajan abdi ge berperilaku atuh mah rek mihak atawa ngajagokeun kita anu teh ka Kijengala atuh mah ngan mun dina pangalaman dina nama kalangan di dunia kajawaraan mah pasina oge Kijengala mah anu geus lebih asak pengalamanana anu mata kabilang naon teh lawan anu berat oge ke Jakawanara ngayunan Kijengala mah tiasa janten eta Kijengala teh kaetang lawan berat ke Jakawanara bangsa istrinya bener kamu emak gaduh keyakinan engke dina pungkasan tarumah Jakawanara bakal tetap aya dina keunggulan bangsa istri tuh ayo ngatos jojolatan seperti tadi janten jelas ayo nama anu mana Jakawanara anu mana Kijengala anu itu tinggal bangsa istri tinggal tuh Kijengala marang sakupan rajang amui mampu jangan nintin pada musir kene perhatian anak ke tempat lumangsung tarung dua jirim geus tejujulatan seperti tadi bisa ketinggalan harita Kijengala si jam paling gaib anu ngarasa penasaran jadi terus narangsek anu dilawan kuruntuyan panarajangna tapi Jakawanara anu nyangking sababaraha rupa ilmu silat tentu lain lawan anu gampang gitu bae bisa diungkulanku anu nyelawan runtuyan panarajang Kijengala si jam paling gaib harita bisa disingkahan jeung sawareh deui dibenung ku sapasang leungeunna sohyuk kuajelang pelos sohyuk keduk adas geseh waktu sababaraha detik tisanggeusna ngabendung panarajang lawan harita Jakawanara ningali celah rolongkrang kosong pikeun ngasupkeun panarajangna dina tata gerak anu di luar dugaan harita panarajang leungeun ka Jakawanara ngahadem kana dada lawan sedengkeun panarajang leungeun kenca nyodok ke kemplong lawan anu belah katuhu sodok deges Kijengala sejam paling gaib nagoro kaget menahankan nyeri saterusna dadalik degan menurut katukang sababaraha lengkah Jakawanara mancu dina tangtunganana mereka sepetan dilawan pikeun mancukeun tangtunganana Kijengala si jam paling gaib jago kolot anu ganda daya tahan badan anu hebat sabab harita lain bae bisa gancang mancukeun di tangtunganana tapi bangun anu geus teu ngarasakeun deka nyeri tutas kabenangan ku panarajang anu jadi lawan bari ngaturing hapan-hapasna jeung merhatikeun anu dilawan harita Kijengala si jam paling gaib ngupat dina jem hatena ilmu pangenting badan jeung kakuatan tangkala pisan si Jakawanara memang hebat si jangkar kehede geus liwat sababaraha jurus masih bisa nimbang ngadang sekat panajang aing caritana teh lah jadi kenyataan manehna bisa ngasupkeun panajang aing jadi bukti panasaran aing tapi samini aing ngagunakeun ilmu syarat lama mangrupa ilmu pamungkas aing masih kan hanya jurus anu lebih ampuh anu acan digunakan ku aing rasakeun sia tapi lah ku aing kudu dijajakeun ku si Jakawanara Kijengala si jam paling gaib ngawangun di pasangan saya gadiri pikeun neruskeun tarungna
sedangkan Jakawanara bari ngusirkeun panetepna ka nuju lawan harita nyarita dibarengan ku Seuri. Kuring geus kabuktikeun caritaan bisa ngasukeun Panarajang kana anggota badan lawan. Jadi urang sakan sewa merah geus pada bisa ngasukeun Panarajang. Katingalina Ki Jenggala begitu penasarannya anu mata lawangun di pasangan teh ya. Benar, dewek memang penasaran Jakawanara tuh kan, sabab selain masih bisa ngimbangan kecepatan jeung kekuatan Panarajang dewek. Nah kesini tapi dewek bisa memastikan bangsa dewek ayeuna ngagunakeun jurus anu diampu Jakawanara. Sor gunakeun. Selain bayarna kudu narima kana kenyataan dirubuhkeun ku aing sia. Hebat mun bener eta caritaan andika bisa jadi kenyataan teh Jenggala. Sora buktikeun eta jurus anu diampuh teh Ki Jenggala. Dewek bakal dibuktikan Jakawanara. Nya sok kana sia sok. Ki Jenggala maju naraja ngagunakeun jurus anu leuwih ampuh. Dina ngelakukeun Panarajangna Ki Jenggala meh ngagunakeun kakuatan tanagala pisan sapinuhna. Kitu deui dina ngagunakeun ilmu pangenting dadana. Orokaya ilmu pancaring bayu anu digunakeun ku Jakawanara mangrupa puncakna ilmu pangenting badan Warisanti anu jadi bapa anu disebut ilmu pancatunggal. Sedangkan dina ngabendung Panarajang ngagunakeun kakuatan tenaga lapisan 3 parapat bagian. Dina mangsana ngalakukeun Panarajang balasan ngagunakeun jurus gabungan Wanara Tanang Palagan jeung jurus Sagara Panwacagan. Ki Jenggala sejam paling gaib kageteun dewe. Sabab jurus nu dianggap ampuh teh harita mampu disingkahan jeung dibendung ku anu dilawan. Sohib kiwar plos Jakawanara ngajiwar nikahan Panarajang lawan. Sohib kerukus Jakawanara ngabendung Panarajang lawan. Kajadian saterusna giliran Jakawanara anu malas narajang. Kata gerak Panarajang balasanti Jakawanara geus sempat disingkahan jeung dibendung ku anu dilawan. Ngajadikeun Panarajang sapasang dengan Jakawanara pilih genti ngahantem dada jeung 1000 lawan. Disusul ku jajakan kana beuteung lawan. Sakti jebrol gas Panarajang kana dada. Sakti jebrol gas Panarajang kana haligu. Disusul ku jajakan kana beuteung lawan. Sakti tekuk gas. Jenggala si jam paling gaib ngageronahan kanjeri bari ngahayung ku ngabangkiung menurut tukang sababara lengkah. Tapi Jakawanara jadi kagetan oge ningali kekuatan daya tahan badan lawan. Sabab harita Ki Jenggala si jam paling gaib gancang mancuhkeun di tangtunganana. Bari ngahega kartu napasna harita Jenggala Ki si jam paling gaib nyusulkeun panetepna kana jelawan bari ngomong dina jero hatena. Edan. Ilmu silat Jakawanara memang hebat. Ningali kana ieu kenyataan. Aing geus sebagai pilihan
nangos kana lawan sekaligus ruksak dan getih dina sakujur badana. Sejak kawanara bakal karancang badana ditangos ku salapan jamparing atau panah gaib anu nangos kana kelamaan ka badana. Kalau aku mau aing kudu bisa mengkulan sejak kawanara. Ki Jenggala si jamparing gaib harita nangtukeun sikapna dikeun ngagunakeun ilmu pamungkasna nu disebut ilmu sarotama. Eta ilmu dina mangsana digunakeun anu katingali ku anu jawewan kayaan Ki Jenggala siga anu keur ngawangkang Gonewa rek ngalepaskeun jamparing. Tapi bari teu katingali Gonewa jeung jamparingna tanpa katingali ngabrasat jamparing harita bakal karasa ku anu dilawan badana karasa nyeri lir anu katamos ku jamparing atau apana. Warangkas jeung Ki Hambaraka Katut Guntara anu ngabandungan kana Lumang Sulatarung ti jero imah dilebah tepas harita beuki katamah katarik perhatianna sabab Ki Jenggala si jamparing gaib katingali bisa gadi diri pikeun nuruskeun karuna. Ki Warangkas bari musirkeun perhatian akan nepat kajadian harita tos carita. Belakok si Jenggala geus biakeun jurus siga nama anu matak manehna bakal ngagunakeun ilmu pamungkasna nu disebut ilmu sarotama. Eta kakuatan ilmu mun digunakeun ka dewek tetep wae mampu dengan kekuatan jeung kahebatan ilmu lintang panumaling jagat. Tapi akhirnya bakal digunakan ku si Jakawanara dewek sodangan can bisa mastikeun mampu jeung henteu si Jakawanara mingkulan eta kekuatan ilmu anu digunakan ku si Sate teh. Ibu tah Baraka amoy mungkin kemadu kabilang ngabayakeun oge keur si Jakawanara eta kekuatan ilmu sarotama teh Pangasana Mulia. Kok bisa diantep pun atuh eta mah kudu Pangasana Mulia atuh eta mah anu maju ngabantu ka Jakawanara. Tidak aku si Jakawanara dikorbankeun ku Pangasana Mulia. Guntara harita milu mainan caritaan ditujukeun ka Ki Warangkas. Punten ya. Punten Pangasana Mulia. Abdi mah syukur sumbang saran ieu mah ieu. Upami ku Pangasana Mulia terus kaimpleng Jakawanara moal mampu ngimbangan kekuatan ilmu pamungkasna. Naon ilmu pamungkasna Ki Jenggala? Punten ieu. Ieu mah minangka saran ti abdi nah henteu langsung Pangasana Mulia we anu tulung tangan pasa. Margi upami Jakawanara dugikeun ka janten korban ajal binasaku anu dilawan. Tangtus oge kalugian ka pihak urang. Kitu tah Pangasana Mulia. Beakok kelewek gua make kudu ngarasa rugi sagarupa. Mun tepikeun ka si Jakawanara ajal binasa ku si Jenggala. Guntara kalau arti ke si Jenggala nu bakal ngagantikeun si Jakawanara jadi jago utama jago kepercayaan dewe. Belakok kajaba mun bener si Jakawanara tepikeun ka ajal binasa kakarek dewek anu bakal turun tangan dewek anu bakal ngikulan kekuatan ilmu pamungkas si Jenggala. Kahati Hambaraka. Amoy kahati ku dari kula Pangasana Mulia. Amoy
mohon capikeun jadi kenyataan si Jakawanara aja binasa ku anu jalawan amin untuk lawan si buta kabeneran malah konstrup si Jakawanara teh kasub goreng oge mun kitu mah nasibna si Jakawanara mun kitu mah Pasir Mulia bata kurang Bandungan we ayeuna mah pungkasanna eta tarung deweke jadi penasaran hayang ningali kekuatan kehebatan ilmu pamungkas si Jenggala. Tuh perhatikan Gusti lain duaan si Jenggala si Janurek mentangkeun panah bari teu kadeleh kurang oge gonewa jeung Jamparingna tuluanana harita pada musurkeun perhatianana ka tempat pemangsungna tarung harita Ki Jenggala si Jamparing gaib sapasangeunna ngalakukan gerakan tibedati kanu rek mentangkeun panah we dari ku anu jilawanna teu katingali aya gonewa jeung Jamparingna. Ki Jenggala si Jamparing gaib dina sikap jeung gerakan anu rek mentangkeun panah katingali harita meurungkeun panonna bari ngarapal mantra jeung ngusulkeun kekuatan batina mangsa dirina ngagunakeun ilmu pamungkasna. Sedengkeun Jakawanara tacan bisa nebak kana tindakan anu bakal dilakukeun ku anu dilawan. Sageus beres ngarapal mantrana harita Ki Jenggala nya bunta ngusulkeun panutupna ka Jakawanara betos nyarita di bareng siri. Ieu tarung tacan anggeus Jakawanara. Bisa jadi ilmu silat si lain memang lebih hebat tibatan ilmu silat digunakeun ku dewe. Tapi akhirna mah ieu tarung ku dewe memang kudu dipungkas. Ku dewe bakal dipastikan di antara urang duaan saha anu bakal eleh kesorang. Selain montong kaget rasakeun karena kekuatan jeung kahebatan ilmu pamungkas dewek disebut ilmu sarotaba. Perhatikan Jakawanara Ki Jenggala anu geus saga diri pikeun ngagunakeun ilmu pamungkasna harita nyarita ditujukeun ka Jakawanara. Padahku selain Jakawanara kekuatan ilmu sarotaba Ki Jenggala si Jamparing gaib ngalakukeun gerakan kumaha ilaharna anu keur ngalepaskeun Jamparing tina gonewana. Kejadian saterusna mangrupa kaayaan anu diluar dugaan Jakawanara. Da puguh kakara harita nayunan lawan anu ngagunakeun ilmu seperti kitu. Jakawanara ngan saukur kadenge suara angin sameranting sariutna. Dalapan Jamparing anu teu katingali ku panonna ting beresat ngalahkeun anggota badan. Jakawanara geus teu sempat disingkahan. Beresat, siup beresat. Nih dina waktu anu bareng sarapan Jamparing nu teu katingali ku panon teh harita nemus kana anggota badan lawan. Siup beresat, selep beresat, selep selep, siup beresat, selep. Jakawanara ngagerunahan ka nyeri saterus terang cungka rubuh ngabebengkang maring lemah. Ki Jenggala mancu dina tangtunganana bari humbar ka sukahatena ningali anu dilawan geus dirubuhkeun. Cek deweke naon Jakawanara silain moal mampu dibangun kekuatan ilmu sarotaba anu digunakeun ku dewek Jakawanara. Karena geus rubuh ditembusku sarapan Jamparing gaib silain geus moal bisa menyatui Jakawanara. Kari tinggal si Wanangkas anu bakal ditantang talung ku dewek. Tapi Ki Jenggala teu bisa lila ngumbar ka sukahatena.
harita kaget anu lain dikieuna waktu ningali Jakawanara anu geus rubuh maring lemah teh moneal hudang terus sengkat dantung ningali kana eta kayaan Ki Jenggala si Jamparing gaib jadi beki penasaran. Setan kurang ajar sila buka ilmu lalakau Jakawanara bisa hudang doi sageusna katembus ku salapan Jamparing gaib. Sila ngagunakeun ilmu sihir Jakawanara ya kuring tengah gunakan ilmu sihir Ki Jenggala. Anu jelas kuring bisa kene mancu ke ditangtungan anu harti ya tarung teh kacelakasan Ki Jenggala. Ki Jenggala geus tuluy balik carita ka jurung kurasa panasaran harita mentangkeun Jamparing gaibna. Jakawanara alias Jaka Sinangling harita geus nampukeun sikepna pikeun ngimbangan ilmu pamungkas lawan kaya dicara kajabat ngagunakeun ilmu pancering manunggaling alam mangrupa ilmu pamungkas pancatunggal. Waktu salapan Jamparing gaib dilepaskeun ku Ki Jenggala harita gulungan cahaya bodas anu ngapunan sapasang leungeun Jakawanara anu keur dina sikep sembah harita eta gulungan cahaya bodas ngabrasak ngapag salapan Jamparing gaib teh. Salapan Jamparing gaib ngaracon jenemus kana tatangkalan anu aya di sabureun eta patempatan. Syuk busak syuk gulungan cahaya bodas mapag salapan Jamparing gaib. Salapan Jamparing gaib paperincai papisahan nembus kana sababaraha tatangkalan. Saterusna gulungan cahaya bodas teh laju ngabresak numragana tangtungan badan Ki Jenggala anu geus teu sempat nyingkahan jeung ngabendung datangna gulungan cahaya bodas anu numragana badanna. Pada saat Ki Jenggala ngagero panjang nahan kanyari badana ngacungkang ngolep ka tukang. Dina bibirna nyeblot kawarkeun getih lamaran. Cengkang koleap ribut Ki Jenggala rubuh ngabebengkang maring lemah. Jakawanara mancu dina tangtunganana ningali kana eta kajadian Ki Warangkas nu kita mah percaya kana kekuatan jeung kemampuan ilmu silat Jakawanara anu bisa diandelkeun. Jadi namahan deui jago patalukana teh sabab Ki Jenggala si Jamparing ge tangtu bakal tunduk patuh ka Ki Warangkas sarta ngagabungkeun diri ka pihak Ki Warangkas. Tunda anu kacarita baret sakrail saturkeun harita di tempat sejen manggali jeung Anikanti anu keur paguneman jeung Rama Pamungkas dari tina kursi anu aya di rohangan anu sok biasa dipake keur paguneman. Rama Pamungkas anu harita keur kedawisan anu tos didugikeun ku Dimas Anikanti kitu di kumanggali urama kahartos tumari sareng eta Dimas Anikanti teu kedah bingung sareng salempah ngeunaan kayaan tuang raka. Ari manggi urang kedah yakin kanu kagungan marga dumadi jisim anu nyangking pasti papasten. Tuang raka dina lalampahanana taradela kabinasa kasasama. Yakin anu satemena kanu Maha Tunggal anu ngawasa sareng pangersana manunggal dina diri urang sadaya sanes kitu manggali
semua lanas kita lama menjadikan ngapunten apa juga nih manggali menjadinya seperti ini lama seperti gemasa tapi pikir sebelum gitu tadi upami lama perantos masih keterangan bahwa agar supaya menjadikan yakin anu seyakin-yakinnya yang Gusti anu Suci Allah Subhanahu wa taala itu ada, maka kita harus biasa mengisi diri badan milik titis tulis diri maca uga dina waruga ngotek tak anu aya dina awak sudah supados menjadikan langkung eces upami henteu kabotan ya da kumaha atuh waktu selesai ieu mah ya terus bisa waktu berat saklat terus ternyata kapan di cagelatunya pidangan dengan Sunda Dula Duri kalau binten ieu urang cekakeun heula jurewat